Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijang tepang deui pamirsa salah kuring di channel Politikus Cilik. Anu didandangat ayeuna sim kuring bade medar atau neraskeun pedaran babad Tatar Cianjur dina episode anu ka 8 nyaeta anu judulna Agama Islam asupna ka Jampang Manggung. Pemirsa, carios ieu dumasar kana narasumber ti Kiai Haji Jalaluddin Ihsan Putra anu dibukukeun sareng disundakeun ku Bapak Luki Muharram. Satu acana anu teu acan subscribe mangga kantun mencet subscribe supaya tiasa nyokong channel ieu langkung sae langkung guna deui kanggo balarea di waktos kapayun gratis supados teu nyangklong kana waktos urang ngawitan pedaran babad Tatar Cianjur episode ke-8 dina judul Agama Islam asup ka Jampang Manggung. Salah saurang raja Jampang Manggung nyaeta Rahyang Ranggajaya atrapi Ranggawulung. Inyana teh anak raja Jampang Manggung Rahyang Saduara anu cikal, sedengkeun Ranggawulung boga adi lalaki nyaeta Rahyang Laksajaya. Ranggawulung teh raja sakti inyana sajaman jeung Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi raja Pajajaran kahiji tahun 1482 dugi ka 1520 hiji Masehi. Malah ku Prabu Siliwangi Ranggawulung diaku hade pisan dijadikan senopati kehormatan di kerajaan Pajajaran. Zaman Prabu Siliwangi agama Islam geus asup ka karaton kerajaan Sunda. Sanggeus asupna Sang Bratalgawa anakna Prabu Niskala Wastu Kancana tahun 370 hiji dugi ka 1475 Masehi. Malah mah salah seorang prameswari Sri Baduga Maharaja ngagenggam agama Islam nyaeta Ratu Mas Subanglarang. Anak-anakna Prabu Siliwangi ti Subanglarang nyaeta Prabu Anom Walangsungsang jeung Ratu Rara Santang ugi asup agama Islam. Pacaritakeun pengaruh agama Islam geus mimiti karasa ka wewengkon Jampang Manggung. Malah bapana Ranggawulung nyaeta Rahyang Saduara anu jadi raja Jampang Manggung geus mulai kataji kana agama Islam. Hiji waktu inyana menang ilapat tina bujas medina nyaeta kudu neangan jimat anu bisa ngaleburkeun barang anu teas, bisa nyambungkeun barang anu buntung, bisa ngadeketkeun anu jauh sarta bisa mereka sampurnaan hirup di dunia jeung di alam kalanggengan. Narima ilapat eta Raja Saduara geuwat marentahkeun anakna anu cikal nyaeta Ranggawulung pikeun guguru ka mana wae sangkan bisa mawa jimat anu dituduhkeun dina ilapat. Singkatna carita Ranggawulung kaluar ti karaton Jampang Manggung ngumbara ka mamana guguru ka unggal jalma luhung sangkan meunang jimat sakumaha anu dituduhkeun ka bapana. Ngan taya hiji oge jalma anu bisa ngajawab siloka anu aya dina ilapat. Sabab ilmu bisa ngabeulah batu jeung besi kungsi ditembongkeun ke bapana. Ngan hal eta teu katarima ku Raja Saduara. Lalampahan Ranggawulung nepi ka Karawang. Anu harita masih keneh disebut Tanjung Jaya. Di Karawang Ranggawulung dituduhkeun ka Syekh Hasanuddin, salah saurang waliullah anu sohor kasebutna Syekh Kuro sabab sorana halimpu sawaktu maca Al-Qur'an. Ku Syekh Kuro siloka anu aya dina ilapat ka Raja Saduara dibejer-beaskeun. Yen eta teh nuduhkeun kana agama Islam. Agama anyar pikeun urang Sunda harita siloka jimat bisa ngalumatkeun barang nu teuas teh nyaeta saripati ibadah dina Islam. Yen agama Islam mah bisa meruhkeun sifat sarakah jeung durjana dina Islam. Ari bisa nyambungkeun nu buntung jeung mere katenangan dunia akhirat nyaeta agama Islam mah agama nu mupusti rasa duduluran antara sesama teu dikasta-kasta unggal jalma sarua darajatna
dihareupeun Allah Subhanahu wa taala nu murbeng alam. Ku kituna agama Islam bisa nyambungkeun babarayaan antara umatna anu teu kawates ku bangsa, harta jeung darajat umatna. Sarta umpamana pengkuh tuhu kana ajaran agama Islam bakal mawa kasampurnaan hirup di alam dunia jeung di alam kalanggengan. Sanggeus meunang piwejang ti Ki Syekh Syukuro Ranggawulung tuluy asup agama Islam sarta teu kapalang diajarna nepi ka munggah haji ka Mekah sarta guguru agama Islam nepi ka meunang gelar ti Syekh Kuro ngaran Syekh Abdul Jalil. Sanggeus dianggap masagi dina bag-bagan agama Islam, Syekh Abdul Jalil atanapi Ranggawulung diparentahkeun Syekh Kuro sangkan nyebarkeun agama Islam. Lalampahanana di mimitian mapai-mapai raratan pasir kancah, Subang, Gunung Cerme, Indrabumi, Galunggung, Pasir Kendan, Wado, Legok jeung Sumedang. Nepi ka ayeuna di wewengkon anu kungsi di tempatan ku Syekh Abdul Jalil remen disebut Leuweung Ranggawulung. Antukna Syekh Abdul Jalil nepi ka lemah caina di Jampang Manggung. Anak buahan ramana nyaeta Rahyang Saduara jeung adina nyaeta Laksajaya. Di harita rakyat Jampang Manggung ngagenggem agama Islam. Ranggawulung ngusirkeun hirupna ngokolakeun pasantren di wewengkon Gunung Mananggel. Tahta Raja Jampang Manggung dipasrahkeun ka adina nyaeta Rahyang Laksajaya. Sanggeus palastra Syekh Abdul Jalil Ranggawulung dikurebkeun di Pasir Sereh, Kalurahan Muka Cianjur. Tah kitu para wargi sadayana babaturan Cianjur anu medarkeun bab caritaan atau napi carita agama Islam ngawitan lebet ka Jampang Manggung. Teu hilap simkuring nyuhunkeun dihapunten bilih aya kaluputan, kelepatan sareng basa anu kirang merenah sapertos diuninga sadaya kasayan sumping ti Gusti Maha Welas Asih kalepatan ayana di simkuring salaku manusia. Mugi-mugi naon-naon anu nembe dugikeun ku simkuring sing janten manfaat khususna kangge simkuring umumna kangge urang sadayana. Mugi-mugi urang sadayana kangge hidayah sareng dipaparin keselamatan. Kade udah hilap dongkapan di channel kanggo carios salajengna anu baris di pedar nyaeta riwayat ngaran Gekbrong Pamengpeuk jeung Sukaraja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.